Babul awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Khususan ila mu'allifi hadal kitab. Allahumma qila nafa'ana Allahu bi ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu ari bab hari ieu eta bab anu kahiji fi fadlil ilmi. Eta tetep dina kautamaan ilmu wal ulama'i sareng ulama wa fadli ta'limihi jeung kautamaan ngawurukan ilmu wa ta'allumihi jeung ngajarkeuna ilmu. Qala parantos nadawu saha Allahu Gusti Allah Ta'ala surah Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian Yajib yarfa'illahu alladhina amanu yarfa bakal ngangkatkeun saha Allahu Gusti Allah alladzina kajalma-jalma amanu anu ariman itu ladina minkum bari tetep timaraneh kabeh walladina jeung kajalma-jalma utu anu dipaparinan itu ladina al ilma kana ilmu darajatin kana pirang-pirang darajat. Ayat wa yarfa'u tegesna bakal ngaluhurkeun Allah al ulama ka pirang-pirang ulama minkum timaraneh kabeh minkum bari eta tetep timaraneh kabeh darajatin kana pirang-pirang darajat bima usabab perkara jama'u anu ngumpulkeun ulama minal ilmi tina ilmu wal amali sareng tina amal. Qala parantos nadawu saha Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma amin. Darajatul ulama'i ari pirang-pirang derajatna para ulama. Fauqul mukminina eta saluhureun pirang-pirang jalma mukmin. Bisa imiati darajatin kalawan 700 derajat. Ma ari jarak bainan darajataini anu tetep itu mah antara dua derajat. Khamsuniati amin eta 500 tahun. Jadi kieu bedana ulama jeung jama biasa siga urang. Ulangi, bedana ulama jeung jama biasa siga urang. Kacariosan Ibnu Abbas eta teh ibarat atawa darajatna teh fauqal bisa ini ati darajat 700 derajat.
Derajat urang jalma biasa jeung ulama teh 700 derajat. Anu mana lamun ditempuh antara derajat kahiji tuluy derajat kadua teh ngaluangkeun waktu 500 tahun. Di derajat kahiji kadua, di dua ka tilu, di tilu ka opat. Antara jarak hiji jeung duana teh 500 tahun. Abdullah jomplang. Mukmin kieu teh mukmin biasa, ulamana jangan mukmin keneh sami. Betapa jauhnya, betapa bedanya antara zaman berilmu dan zaman anu teu berilmu. Maka aranjeun teh kudu bunga ngaji teh ulah asal-asalan. Kudu bunga, yo ke dipayung dibahas keistimewaan anjeun ngalongga. Nah teu kabita keneh gitu. Nah teu khusuk keneh ngaji. Diangkat derajatna ku Allah. Wa qala sareng parantos ngadawuh saha Allah Gusti Allah Ta'ala Surah Al-Imran ayat 18. Allahu Akbar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi al-ayat. Syahida nyaksian saha Allahu Gusti Allah annahu sanyana kalakuan la ilaha eta teu aya di pangeran eta tetep illa huwa kajaba Gusti Allah wal malaikatu sareng pirang-pirang malaikat wa ulul ilmi jeung pirang-pirang nu dipaparinan ilmu. Al ayata kudu naruskeun anjeun kana ieu ayat. Diangge ke urang lamun urang ke wiridannya. Nya, ke wiridan sakayali. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul Hakim. Fabada'a teras ngamimitian saha Allah Gusti Allah Ta'ala tingkah nama haluhur Allah binafsihi kalawan dat Allah wasania jeung ngadua kalikeun Allah bimalaikatihi ka pirang-pirang malaikatna Allah wasalisa jeung nilu kalikeun Allah bi ahlil ilmi ka ahli ilmu wanahi jeung nyukupkeun ka anjeun bihada ku ieu ayat naunana syarapan kamulyaanana wa fadlan jeung kautamaanana wa jalalatan jeung kaagunganana wa nablan jeung wa nablan jeung kamulyaanana ngali fabada Allah Ta'ala binafsi kaistimewaan darajatna Allah ngamimitian saur Allah nu panguliana mah udai kuring geus sabada kuring wasania bi malaikatih Allah ngamuliakeun malaikat. Bener kan? Wasaniya bi malaikati. Tilu wasalisa bi ahlil ilmi. Katiluna Allah ngamuliakeun ka jalma anu dipaparinan ilmu ku Allah. Mata para nabi dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala dan nabi mah dibere ilmu. Tos nabi para sahabat para tabiin tamat nepikeun ka urang anjeun santri anu keur neangan nu keur nyupri warisanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu. Nu keur nyupri warisanna ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mata kudu bunga. Disebutkeun oge posisi katilu fabada Allah taala bi nafsihi wa saniya bi malaikatihi wa salisa bi ahlil ilmi kan ahli ilmu di dieu teh kapanan luas. Ahli ilmu di dia teh kan disebut ahli ilmu teh
Di antara jalma ahli ilmu teh moal mandang guruna saluhurun atau saha dapur. Eta ahli ilmu. Entak lamun aranjeun ngaji teu pilih guru eta ahli ilmu eta. Kayak sakitu-kitu sakira-kira anjeunna ulah pilih mah. Mana ngawurukanna ieu moal geus. Ulah yang disebut ahli ilmu gitu. Hiji gitu. Maka duana ahli ilmu mah ngutamakeun pisan. Ngutamakeun pisan kana ilmu. Geus apal jadwal pengajian terdaek ninggalkeun. Eta ahli ilmu. Jadi moal aya istilah lamun malam rebohan pengajian. Ya, malam rebohan teh pengajian. Teu aya piduiteun ya urang teh. Bebelaan jang piduiteun daripada pengajian malam rebohan. Eleh urang eta can asupan ahli ilmu. Malam Jumat riadohan aya ieu piduiteun ieu malam Jumat teh. Tapi urang bingung riadohan ahli ilmu datang riadohan heula. Wa qala Allah Ta'ala sareng parantos ngadawuh saha Gusti Allah Ta'ala surah Al-Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama pastina mikasieun Allah ka Gusti Allah min ibadihi bari tetep di hambana Allah saha al ulama pirang-pirang ulama. Wa qala sareng parantos ngadawuh saha Allah Gusti Allah Ta'ala surah Al-Bayyinah ayat 7. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina saestuna jalma-jalma amanu anu ariman itu ladina wa amilu jeung migawe itu ladina as-solihati kana pirang-pirang amal soleh. Ulaika eta ari itu ladina hum eta ari ulaik khairul bariyati eta pang alus-alusna makhluk. Ila qaulihi ta'ala dugi kana dawuhan Allah Ta'ala dalika liman khasyiya rabbah. Dalika ari itu jannatu adnin. Dalika ari itu jannatu adnin. Adek sindai kalau teh kupeureun meuli kitab teu. Liman eta pikeun jalma khasyiya nu mikasieun si jalma rabbahu ka pangeranna itu. Faktabot maka ngudukeun naon aliyat al ayatani dua ayat nu tadi. Mana dua ayat teh? Hiji surah Fatir ayat 28. Ya, di luhurna. Dua surah Al-Bayyinah ayat 7. Eta luhurna. Naon nudukeun naon annal ulama aksanya ulama hum eta ari itu ulama alladzina eta jalma-jalma yakhshauna nu mikasieun itu ladina Allah Ta'ala ka Gusti Allah Ta'ala. Mata lamun aya nu ngobrolkeun ajengan kasebutna tapi gawena teh tukang nipu atau lain ge ajengan begitu. Eta mah nyumput nipuna dina kaajenganana. Lain ajengan gitu. Atau aya ajengan tapi gawena teh bandar narkoba misalnya. Harus lain ajengan eta. Da ajenganna alladzina yakhshawna Allah Ta'ala. Boga rasa sieun ku Allah, sieun ku migawe dosa. Eta mah nyumput migawe dosa. Jadi ngersaukur kamu plase unggul. Waladina jeung ari jalma yakhshawna nu mikasieun itu ladina Allah ka Gusti Allah hum eta ari itu ladina khairul bariyati eta pang alus-alusna makhluk. Ceuk tadi ari ulama teh jalma anu sieun usaha ku Allah. Jeung ari jalma anu sieun ku Allah teh khairul bariyah eta pang alus-alusna makhluk. Fayuntiju maka ngabuahkeun atawa ya ngabuahkeun itu kaul kesimpulanana
Annal ulama sahnya kana sahnya ulama hum eta ari itu ulama khairul bariyati eta pang alus-alusna makhluk. Wah cocok saha kapan ulamana teh nu tadi tipena teh nu kumaha ulamana teh nu sieun ku saha ku Allah. Ari masih keneh can sieun ku pangeran ngan saukur berpura-pura ku disebut ajengan teh menimpungan padahal rek nipu lain poe ajengan naik ulama. Wa qala sareng pratos ngadawu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ulama kana lapat ulama al ulama ari ulama warasatul anbiya'i eta pewarisna pirang-pirang nabi. Wa hasbu jeung nyukupkeun ka anjeun bihadihi darajati ku ieu pirang-pirang derajat naunana majdan kaagunganana wa fakhron jeung kabanggaanana. Bapak ieu kajangan itu kieu. Tahu sila logat lah. Naon dari sila logat lah baca. Yup. Duh. Lek tuh. Terus wa qala sareng parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi ini wa bihadihi rutbah tadi kalangkungnya kebejaan itu bener repet salah kok bener gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapan man arisaha jalma yuridi eta ngamaksud saha Allah Gusti Allah bihi kasih jalma khairon kana kehadian yufakih tah bakal merengarti hu kasih jalma yufakih tah bakal merengarti Allah hu kasih jalma fit dini dina masalah ilmu agama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bihadihi rutbati tadi kaliwat al ulama warasatul anbiya wa hasbu jeung nyukupkeun Allah ka
anjeun bihadad darajati ku ye bihadihi darajati ku ye pirang-pirang darajat. Atuh bihadihi darajati naulana majdan kaagunganana wa fakhran jeung kabanggaanana wa bihadihi rutbati jeung kalawan ieu martabat naulana syarfan kamulyaanana wa dzikron jeung sebutanana. Sok we disebut ulama teh martabatna geus beda nya. Santri, ustad, kiai, ulama geus beda. Ku nyebatna oge urang teh geus naon geus serap kitu kan. Saha eta? Itu pangasa kiai ulama besar geus serap kitu teh. Yang ulah waka urang hayang disebut ulama ari urang masih kene jong-jong migawe dosa. Lecek tadi oge ulama mah yakhshawna Rabbah atau yakhshawna Allah. Wa idza kana jeung di mana-mana bukti kalakuan larut bata eta teu aya martabat eta tetep fauqan nubuwati dina saluhureun kanabian. Pala sarofa tah teu aya kamuliaan eta tetep fauqa syarafil warasati di saluhureun kamuliaanna ahli warisna. Litil karabati pikeun eta martabat. Sepakat teu aya deui martabat di manusia nu mulia-muliana kajaba para nabi. Sabab da para nabi nyaeta jalma nu nampa warisanana atawa pewarisna para nabi saha ulama. Kanjeng Nabi mulia, tah nu nampa warisan Kanjeng Nabi para santri, para ulama atuh ketangtos kacandak mulia. Mulia Kanjeng Nabi hiji ku ilmuna, dua ku akhlakna. Berarti urang oge kudu ilmu boga, urang oge kudu berakhlak ongko, lain ngumpul ngaji. Ya. Wa ghayatul ilmi jeung ari tujuanna ilmu al amalu eta amal bihi ngamalkeun kana ilmu bihi kana ilmu. Ai tujuan ngaji naon teh? Santri tujuanna ngaji eta naon? Sajauh-jauh mangkat di lemburna masing-masing datang ka pesantren ngaji. Rek naon ngaji? Rek dengan pangarti unggul atau rek ngahindar tina dititah ku kolot atau ayang menangguin bekal di kolot. Kan tujuan urang pesantren teh, tujuan urang ngaji teh, tujuan urang ngaos teh rek ngamalkeun kana naon? Ilmu. Rek ngamalkeun kana ilmu. Ngalamun tujuan pesantren lain rek ngamalkeun kana ilmu, nya teu saali kajadian loba jalma nu pesantren salila-lila tapi datang ka imahna teu ngamalkeun kana ilmuna saeutik-eutik acan dina pada jauh kalakuan keur waktu pesantren jeung geus pesantren. Keur pesantren mah bageul budak ahli ibadah. Haberes pesantren jadi tradaya ka masjid di rumah. Matak ti ayeuna kurang teh diniatan teh diluruskeun ti Gusti abdi milarian ilmu teh sejak hayang ngamalkeun kana ilmu. Sejak abdi teh hayang ningkatkeun kana kualitas ibadah, sejak abdi hayang ningkatkeun kana kualitas amal saleh. Ghayatul ilmi al amalu bihi. Li annahu kana sanyana amal samratuhu eta buahna itu ilmu. Wa faidatul umri jeung faidahna umur. Wazadul akhirati jeung bakal di akhirat. Paman maka saha jalma doparo eta anu meunang siman bihi kana amal
Saida tah bagja siman wa manjeng saha jalma fata eta nu lepot maksud teh anu teu beramal lepot amal teu migawe kana ladang ngaji wa manjeng saha jalma fata eta nu lepot amalna hukasi jalma khosiro tah rugi itu siman ya jalma nu bagja mah jalma anu daek neangan ilmu tuluy ngamalkeun kana ilmu. Jalma anu rugi nyaeta jalma nu nyuprih ilmu tapi geus diteangan ilmu teh diabaikeun teu diamalkeun eta ilmuna. Ngadon ku batur dipakena. Ek teu rugi kumaha atuh diteang diurus dipilari make waktu sakit lilana sok ente ngaji dalila encan ngalawan katuluh can ngalawan kahorean can ngalawan kakesel ari geus meunang ilmu teu dipake-pake acan nya rugi atuh nya matak sing boga niat rek ngamalkeun kana ilmu. Walama dukiro jeung sama-sama sadicaritakeun indahu disandingan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha rajulani dua lalaki ahaduhuma anu ari salah sahijina itu rajulan abidun eta tukang ibadah wal akharu jeung ari anu sejena alimun eta anu berilmu aya dua lalaki. Nu hiji mah tukang ibadah, nu hiji mah jalma anu berilmu. Berarti nu kahiji mah tukang ibadah nanti jeung ilmuna ngan bodoh. Aya deui jalma anu berilmu ngan ibadahna teu saalus ibadahna jalma nu bodoh. Qala parantos ngadawuh Kangjeng Nabi fadlul alimi ari kautamaana jalma nu berilmu. Alal abidi eta ngelehkeun ka jalma anu ibadah. Kafadli eta seperti ngunggulanana kuring ala adnakum ka anu panghandap-handap nanti maraneh kabeh. Hebat. Kautamaan jalma nu berilmu tapi kurang ibadahna jeung jalma nu rajin ibadah tapi bodoh tina kailmuanna alias ibadahna teh asal-asalan. Agar ibadah asal-asalan teu bisa. Da ibadah malah tebak-tebakan aya aturanana gitu. Jadi kunaon pana disebutkeun seolah-olah ulah ibadah itu boga ilmu seolah-olah urang teh kitu nya. Nya lamun dibandingkeun jalma nu bodoh tukang ibadah di antara ibadah pasti muliakeun tukang ibadah. Ngan maksudna ibadahna jalma nu teu berilmu mah bisi loba salahna. Teu apal pambatalan salat eta keur salat teh sakahayang we kan cilaka jadi mubah. Teu apal pambatalan puasa geus puguh eta teh manehna teh geus batal tuluy we puasa eta nyaho teh mata kualitasna jalma nu berilmu jeung jalma teu berilmu dina nalika beramal nalika beribadah itu beda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ari saha jalma salaka eta ngambah atawa nyucruk oh akbar salaka eta nyucruk atawa ngambah siman torikon kana jalan yatlubu anu nyupri anu bakal nyupri siman fihi dina itu torikon ilman kana ilmu salaka tah nyucrukeun atawa ngambahkeun saha Allah Gusti Allah bihi ka itu man torikon kana jalan min turukil jannati tina pirang-pirang jalan surga. Wa qala sallallahu parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tolabul ilmi ari nyuprih ilmu paridotun eta dipardukeun ala kulli muslimin kasakabe jalma muslim wa muslimatin jeung
sakabeh muslim awewe. Wa talibul ilmi jeung ari jaman nyupri ilmu yastaghfiru eta bakal minta hampura lahu pikeun itu talibul ilmi saha kullu syai'in naon kullu syai'in saban-saban perkara hatal huta sehingga lauk fil bahri nu aya di lautan. Jadi santri mah unggal poe meunang pangampura Allah. Sabab jadi santri mah unggal poe oge neangan ilmu. Mun urang ayeuna keur neangan ilmu ente keur ngaloga, ngalawan tuluh, ngalawan teu puluh, ulah leutik hate. Loba nu pamentakeun hampura para malaikat, salat alaihil malaikat termasuk sasatoan bahkan fil huti hatta huta fil bahari. Sehingga laut nu aya di lautan oge minta hampura ka Allah, ya Allah pangahampurakeun ieu jalmi teh ahli ilmu nuju nyupri ilmu Gusti. Mugi Gusti ngahampunkeun ka eta jalmi. Ieu teh urang teh kedip istighfar keur pamintakeun hampura ku saha para malaikat termasuk makhluk-makhluk lain. Wa qala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ari saha jalma godaan eta anu indit isuk-isuk maksudna mah isuk-isuk keneh jadinya godaan eta anu indit isuk-isuk litolabil ilmi pikeun nyupri ilmu salat tah pamintakeun hampura alaihi ka itu sigman saha al malaikatu malaikat waburi jeung diberkahan sahalahu itu man fi ma'isyatihi dina kahirupana si jalma atau si man. Yo saha jalma anu isuk-isuk keneh geus mangkat pikeun neangan ilmu jahra udang sare ti kulon isuk-isuk geus mangkat rek neangan ilmu alika sajauh-jauh nepikeun kamaksakeun kana motor alika ulah leutik hate si yakin leutik hate isuk-isukeun lain berarti beurangna henteu. Oh cenah ngaji mah kudu isuk-isuk dari dalilna oge man goda. Jadi mun beurang mah teu ngaji mah kitu nya. Maksudna isuk keneh jalma geus nyanang ilmu. Lain berarti beurangna henteu. Memulai aktivitas sabada salat subuh teh geus neangan ilmu, salat alaihil malaikat minta hampura ka Allah. Jang saha jang eta jalma nu keur neangan ilmu ti mimiti lawang imah nepi kaget di dieu dipamintakeun hampura ku malaikat. Malaikat tak kunaon atuh ieu teh dalil jang ngaduin salah para santri ulah sok sare isuk-isuk beperieun urang teh tobat henteu. Sok urang teh jalma anu loba dosa, urang teh jalma anu teu oleh ngalakukeun dosa. Bener? Hayang meunang pangampura ti Allah, mangkat kana pengajian isuk-isuk manggodan ditolabil ilmi salat alaihil malaikat. Ku malaikat pamentakeun hampura ka Allah. Mata lamun isuk-isuk ulah ngadon sare. Peperieun urang tobat ka Allah teu, minta hampura ka Allah teu, tah ku ngaji ayeuna oge ku ngaji siga kieu teh geus minta hampura ka Allah Subhanahu wa taala. Tuh dalilna geus jelas. Matak haja bagian bapak, da sebenarnya lain waktu subuh ayeuna ngaji teh lain. Hayang-hayang teh isuk-isuk bapak lain. Kadangnya diakui kok balik penting tuduh aduh kita satu sholat sarek deui dari masa dulu dan kunaon bapak minta jadwalnya isuk-isuk atau bapak ka pengurus ka santri ka kuning harus di bapak mata subuh ngaji ngahaja supaya ta subuh teu naon teu sare ngahaja supaya ta subuh teu sare pas maghrib mana mungkin hari satunya kecida pas maghrib langsung sare pas
subuh mah kapan gogoda teh badan. Takut meminta subuh aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an ari sahajal godan eta anu indit isuk-isuk. Ilal masjidi ka masjid la yuridu bari tengah maksud si jalma illa ayat ta'allama kajaba yang rek ngaji si jalma khairon kana kaalusan wa yu'allima jeung ngawurukan si jalma hu kana khair kana tabukti lahu eta tetep pikeun siman ka ajri hajin tamin ka ajri hajin tamin seperti ganjaran ibadah haji tamin anu sampurna. Boh sahaja manu isuk-isuk mangkat ta salat subuh geus indit rek naon rek ka masjid rek ka madrasah bari tujuanna ka masjid jeung ka madrasah teh rek neangan ilmu atawa rek ngawurukan kana ilmu. Jadi dua, hiji ayat ta'allama khairan, dua wa yu'allima rek ngaji kana ilmu rek ngajarkeun kana kahadean kana ilmu. Maka jalma nu mangkat isuk-isuk kene neangan ilmu jeung rek ngawurukan kana ilmu pahalana teh pahalana ka ajri hajin tamin seperti jalma anu ngalaksanakeun ibadah haji nu sampurna. Jadi urang teh loba pahalana teh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al alimu ari jalma nu boga ilmu wal muta'allimu jeung jalma nu ngaji kana ilmu. Jalma nu boga ilmu jeung jalma nu keur neangan ilmu. Saur Rasul teh kieu ka hadihi eta saperti kieu bari nunjukkeun ka Kanjeng Nabi min hadihi tina ieu wa jama'an sareng ngumpulkeun Kanjeng Nabi bainal masbahati di antarana curug walati jeung anu tali anu nyandi itu lati hakana masbahah sarikani tegesna rerejengan duana fil ajri dina ganjaran. Ya santri Ngaligan alim jeung muta'allim jalma nu boga ilmu jeung jalma nu diajar kana ilmu. Saur Rasul kahadihi bari nunjukkeun Kanjeng Nabi teh kahadihi teh mana jama'a bainal masbahah wallati taliha sarikani. Cek Rasul tah seperti ieu antara curug jeung jari tengah reureujeungan dina pada naon fil ajri ganjaranana. Jalma anu berilmu jalma anu keur nyupri ilmu seperti dua jari ieu anu selalu berdampingan dina pada ganjaranana. Berarti halus. Urang teh halus kaji. Wala khairu fi sa'irin nasi ba'du wala khairu jeung teu aya kaalusan eta tetep fi sa'irin nasi dina sasesana pirang-pirang jalma-jalma atau dina saliyana jalma-jalma ba'du dina sabada alim muta'alim. Sanggeus eta mah geus deui. Sanggeus eta mah geus deui. Ba'du dina sabada alim muta'alim teu aya kasayaan. Ku istimewa na jalma daek ngaji. Udahna udah gede jalma daek ngaji. Wa qala sallallahu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugdu kudu jadi anjeun aliman eta anu berilmu. Au muta'alliman atawa jalma anu keur nyupri ilmu. Au mustami'an atawa jalma anu ngupingkeun ilmu. Au muhibban atawa jalma anu resep lidalika ka anu kabeh
Rumasa diri mah teu boga ilmu ngan sok resep ka para ulama ka jalma nu boga ilmu. Rumasa diri mah teu boga ilmu ngan sok resep ka jalma nu keur nyuprih ilmu santri. Mun urang isuk kageto atawa panggih jeung santri nu lain urang teh kudu resep. Resep ka santri teresep atuh teu boga ilmu mustami'an daek we ngadengikeun ka majelis-majelis sanajan teu boga pangarti sanajan hese narima kana pangarti. Saur Rasul wala takun al-khamisa wala takun jeung ulah mukti anjeun al-khamisa eta jadi anu nomor kalima. Patahalaka maka cilaka anjeun. Jadi jalma nu berilmu, jadi jalma nu neangan ilmu, jadi jalma nu ngadengikeun kana ilmu, atawa jadi jalma nu resep ka jalma nu berilmu, resep ka jalma nu neangan ilmu, resep kana ngadengikeun ilmu. Wala takun jeung ulah jadi nomor kalima. Mana jalma nomor kalima teh? Berilmu henteu, daek neangan ilmu henteu, ngadengikeun kana ilmu henteu, resep ka jalma nu boga ilmu jeung ka nu nyuprih ilmu henteu teh naonan maneh rugi. Lahirnya lihat ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kana lapan ta'allamu kudu belajar kuneangan maraneh kabeh al ilma kana ilmu wa 'allamu jeung kudu ngawurukeun maraneh kabeh kana ilmu annasa ka jalma-jalma sing daek neangan ilmu di mana anjeun geus meunang ilmu sing daek ngajarkeun kana ilmu. Aduh, Allah biarkan. Kagok itu. Apa? Wa qala sareng parantos ngadau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana lapan idza raaitum di mana-mana ningali maraneh kabeh riyadul jannati kana patamanan surga. Naon maksudna patamanan surga teh? Sebatkeun. Di mana aranjeun ningali kana patamanan surga atau rek kumaha ningali da kapan ulun keur cicing di dunia ke dijelaskeun ka payu. Farata'al kudu mampir atau nyimpang maraneh kabeh. Farata'al tak kudu nyimpang atau mampir maraneh kabeh. Fakila maka dicarioskeun ya Rasulullah hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma jeung eta naon riyadul jannati ari patamanan surga. Qala ngadau Kanjeng Nabi halaqud dzikri eta riungan dzikir. Qala parantos ngadau saha antaun Imam Al-Qahiyya ari itu halaqud dzikri majalisul halali eta majalisul halali eta pirang-pirang tempat nu ngabahas tentang perkara halal wal harami jeung perkara haram. Nya maksudna mah ngaji. Kaifa tastari nyaritakeun wae kumaha tata krama atawa tata cara meuli anjeun. Wa kaifa tusolli jeung kumaha tata cara sakiru jeung kumaha tata cara kawin anjeun. Wa kaifa tuqallibu jeung kumaha tata cara ngalap anjeun. Wa ma jeung perkatu madalika kana nu kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin duaan jami'an. Ya. Han, marumahan. Tahu dikeun. Marumahan.